Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-14. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng di channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Malah abah ngarep-ngarep ditandasa ku manehna ngarah urang anu menang, tapi yakin manehna teh tibatan nandasa batur kajen teuing ditandasa. Tah didinya jadi bukti urang nafsu rusuh teuing tungtungna urang nu ripuh nu asalna rasa maneh ya aing geus kawasa, ya aing loba ilmu, tapi ngalawan nu bersih ilmu urang teu mampan. Jadi lamun ujang ngarti ayeuna Sirot digjaya ari urang keur apes, lain ilmu nu teu mati tapi badan urang kotor lantaran pasal awewe ujang direbut ka bogoh. Ari nagihna kupati eta teh teu saimbang nu matak urang ripuh Sirot anu hasil nama. Ayeuna urang balikeun lantaran Sirot ngarebut papacangan diri ujang. Engke oge kitu bae balasna teh rebut deui. Ari ayeuna wayahna parawana eukeur Sirot sugandana keur urang. Kaarti atawa henteu ujang? Ceuk Abah Jamil nutup caritaanana. Kaartos Abah, janten abdi teh kedah peperengkelan bae Abah. Ceuk Jang Kamin bari ngaharuk siga nu sedih. Nya wayahna bae peperengkelan oge. Ari teuing jeung teuing tiris mah. Wah, barang bae sarena jeung Siti Hul. Ah, rek meser simbut kana lebae atunya Abah. Tapi kumaha kira-kirana kapayun? Abdi teh tiasa ngahiji deui sareng Nyi Epon teh. Mugi-mugi bae ulah aya gogoda anu tumiba. Pek sing peurih heula anggur. Bari urang neangan jalan anu dikira-kira bakal salamet keur sadarea. Jawab Abah Jamil bari ngusapan gondokna. Atuh jab jarempe deui henteu aya nu nyarita kawas geus beakeun omong kabeh oge ting haruleng kawas nyarawang ka tukang bari toma Abah Jamil teh teu aya anu wani kitu. Kabeh jalma pada gigis geus puguh deui nu miskin sanajan nu beunghar oge kabeh pada ngaharagaan. Tapi ayeuna ku Sirot kawas geus waktuna bae kudu jatuh kuno kitu kudu ragrag kudu ngora. Da Abah teu bisa peta kabeh ajianana teh diketrukeun maneh beak, tapi Sirot basih jongjon kalah senang-senang bae siga teu sieun teu keung tenang teu aya karempan. Beuki lila beuki beurang nu ngarobrol jempe bae da puguh hate keur rajet katambah waktu ngariung jol aya nu pupuntenan. Ari panto dibukakeun ku si kewen manehna ngarenjag sabab nu datang harita. Tetela pisan Nyi Epon leungeunna ngais boboko kawas arek barang kirim diiringkeun ku Jang Sirot. Abah, aya Sirot jeung Nyi Epon Abah. Ceuk si kewen lain ngabageakeun nu datang tapi kalah neuteup kana beungeut Abah Jamil. Naon kewen? Aya Sirot? Ceuk Abah Jamil bari olohok sarta pok manehna ngomong deui. Sambat atuh.
Punten, punten, cek si Rod pupuntenan deui. Sanajan tadi geus katinggalian oge ku manehna yen si Kewen geus kaluar, tapi sup ka jero deui. Nu matak pok punten deui ngabejaan nu di jero. Ayo ka jero si Rod, aya naon ilaing ka dieu euy? Cek si Kewen sanggeus meunang parentah ti Abah Jamil kudu nyambat teh, terus nyambat ti lawang panto nyaritana kasar pisan. Bade ka Abah Jamil Kang Kewen, aya anjeunna teh? Oh aya, nu matak cek dewek oge asup, jawab si Kewen menik keding hangit matak sebal. Gancang Epon jeung si Rod harita keneh ge unggah terus arasup ka jero, selongkrong si Rod munjungan ka Abah Jamil teh hormat. Geus kitu cong deui Epon munjungan ka Abah Jamil sarta terus sarerea dipapai di parunjungan. Barang srog ka ujang kamin, selongkrong si Rod nyamperkeun bari ngajak sasalaman. Dina waktu sasalaman jang kamin maning ngaleper tina bakat ning teu kuat, kudu daek sasalaman jeung lalaki nu geus wani ngarebut ka kabogohna. Nu kumanehna dipuhit nu matak maning ngalaper kahayang mah rek nonjok. Tapi ari ras ka Abah manehna henteu wanieun sieun ditaplokan gondok. Sanggeus si Rod sasalaman cong deui Nyi Epon oge sumolono ka jang kamin ngasongkeun dua leungeunna ngajakan silaturahmi. Atuh jang kamin ngadeg-deg tina bakat ningku rewas, tapi rewas ku Nyi Epon lain rewas pedah ambak, tapi rewas tanda suka nyebak leungeunna nu geulis atuh ari gap ari terasa kujur badana karasa ngagetara. Tapi barang dilesotkeun manehna sigahan jakal napasna maning ngarenghap kawas anu eungap bae, wegah ngalesotkeun leungeun. Ari geus sasalaman mah sarerea maneh hempak, sajongjongan mah teu ngomong kalah tarungkul ngareluk kawas buuk meunang mabuk. Si Rod, Epon, aya naon geuning datang ka dieu? Abah Jamil ngamimitian nyarita. Barang ditanya kitu mah kakara jang si Rod cengkat maksudna arek nyarita sabab tadi geus badami di jalan sareng Nyi Epon, sarta manehna geus janji yen anu kudu nyarita diwakilkeun ka salaki anu kudu jadi hulu. Atuh pok jang si Rod ngomong ngajawab pananya Abah Jamil. Abah, abdi ngahaturkeun nuhun laksa-laksa kabingahan ku Abah. Dieu ditaros malah anu sayaktosna pang abdi dongkap ka dieu. Ayeuna sumeja bakti ka sesepuh sadayana nyanggakeun ieu pangabakti nu mangrupa katuangan sareng panganggo keur Abah lumayan keur sadi dinten. Peperihun sae henteu atuh asal bukti bae keur tanda abdi satuhu misepuh ka diri Abah sareng mikolotna abdi sanes mung ukur carios. Ayeuna mah dibuktoskeun ku abdi dongkap ka dieu sasarengan sareng bojo. Mugi ku Abah ditampi kalayan kasugemaan tanda ti abdi mikolot. Cek jang si Rod bari neuteup. Ngadenge omongan si Rod anu teu aya nyugakna Abah Jamil teh ngahuleng manehna ngegelan bibir kawas anu mikir heula. Teu gancang ngajawab deui, meureun hayang leuwih tegas kumaha jalan keur manehna sang Kanjang si Rod kabeulit. Ngan manehna hayang nyaho anu sabener-benerna. Nah si Rod geus hade atuh pok nyarita deui kieu pok-pokanana teh. Si Rod, Epon, syukur euy bener kudu kitu ari kakolot mah katarima ku Abah teh Nyai. Ujang katarima, tapi Abah rek nanya kumaha ayeuna teh geus harade? Cek Abah Jamil bari ngareret ka si Rod jeung ka Nyi Epon. Parantos Abah aya hibar pangdoa. Abdi sareng Nyi Epon mah saluyu henteu pakia-kia pandangan, teu pahilir-hilir mandi. Alhamdulillah Abah, abdi teh tos hade, jawab si Rod teu eulem-eulem. Syukur si Rod, ari bener kitu mah. Tapi Nyi Epon geus hade sareng si Rod teh, cek Abah Jamil kawas anu henteu percaya. Laras Abah, abdi atos hade sareng anjeunna teh. Abdi mah henteu pista, abdi henteu nolak kana pamundut anjeunna. Parantos hade abdi teh Abah, jawab Nyi Epon era-era oge kapaksa bae terang-terangan dah bongan bieu ditanya. Jeung teu meunang ngabohong ku Kang si Rod oge nu matak terang-terangan. Aduh. Keur kitu aya nu aduh-aduhan nyaeta jang kamin teu pupuguh ngagerung kawas nu boga kanyeri sarta bari mengpeunan panon teh terus manehna kaenggon. Kunaon maneh teh Ujang? Cek Abah Jamil maneh olohok ningali pamolah anakna kitu teh. Aduh, panas Abah.
Aduh, jawab Jang Kamin teu kuateun hayang nenggelan ka si Rod lantaran bongan si Rod geus hade jeung Nyi Epon. Dan kusabab teu wanian kapaksa auh-auhan teu puguh dengeunana. Kagungan penyawat naon Abah? Jang Kamin teh ceuk si Rod mani heraneun. Keun bae antar si Rod penyawat seulangan eta teh gara-gara kurang sare, jawab Abah Jamil rada eraeun. Nah atuh sanes londongan Abah, ceuk Nyi Epon bari neuteup ka anggonna Jang Kamin. Teu perlu diubara Nyi Epon, ge oge cager sorangan. Jawab Abah Jamil beki keheuleun pisan ka anakna teh lantaran kolot-kolot epes meer jauh pisan jeung kaayaan bapana teh. Atuh pok manehna neruskeun omonganana. Nyi Epon, katarima sadayana pangirim ti Nyai teh. Bos sanguna boh budi parangina, nya kitu deui ti salaki Nyai. Abah teh ngarasa sugema anu leuwih ti biasa. Kahiji sugema dikirim dahareun, kadua sugema didatangan ku beungeut nyang hareup henteu ngabaekeun kolot. Halus Nyi Epon, Jang si Rod, halus eta teh. Mudah-mudahan bae kahalusan budi parangi maraneh teh sing jadi kamangfaatan. Pe ku Abah didoakeun sing lulus banglus lambat lambutnya. Ulah sok pakia-kia ari laki rabi. Pek sing diijabah ku Gusti. Ceuk Abah Jamil rada teu paruguh hayang mamatahan teh, malum di jero hatena mah masih ngelik. Nuhun Abah, nu mawi ayeuna abdi ngadeuheusan ka dieu teh teu aya sanes anu disuhunkeun ku abdi iwal ti pangdoa kolot, nyaeta Abah sipatna. Jawab si Rod mani madap pisan ka Abah Jamil teh kahianatan anu geus mah kumanehna teu diingatkeun. Nya bener kitu, syukur Ujang. Jawab Abah Jamil bari ngareret ka si Tihul serta pok neruskeun omonganana. Tihul, ampihkeun ta sanguna euy, rek dibawa deui meureun babokonna mah. Sawios Abah, sadayana bae kanggo di dieu, ceuk Nyi Epon miheulaan. Oh kitu, atuh nuhun Nyai. Jawab Abah Jamil bari neuteup. Sanggeus beres nyaritana terus Nyi Epon amitan ku Bah Jamil diidinan, leos manehna ngaleos. Tapi sasalaman heula ku sadarea ditetep Nyi Epon teh diiringkeun ari lempangna ngarendeng. Ku sadarea ditetep Nyi Epon teh ari lempangna ngarendeng mata kabitan nu ninggal malah si kewen ge panas. Harita mani mandelang samemeh nutupkeun panto. Barang si Rod geus jauh gabrog panto ditutupkeun sorana teh mani tarik da puguh lir dibebetkeun. Ari geus mendutkeun panto si kewen gek diuk deui budina mani camotrot tina bakat ningku ambek rasana teh ku si Rod manehna dikoa pisan. Abah, lain munjungan si Rod mah mapanas ka anak urang. Nandakeun kieu eta teh lamun ceuk kasana mah ta ieu yeuh aing deleh masih hirup. Nu mawi abdi mah teu kuat nahan ka ambek Abah. Ceuk si kewen bari kekerot, huntuna digesrek-gesrek. Salah eta teh kewen. Tadi dia luhungna si Rod teh. Nu matak pikeun manehna mah teu boleh dijaya bae. Sabab jalana salawasna milih anu teu tarahal. Teu cara jalan anu dipilih ku urang. Geura, meni garek go kese leumpang. Nu matak ceuk Abah oge, geus bae ayeuna mah tong loba omong. Maneh teu mareunang panasnya. Ti ayeuna kahareup teu meunang ngaguna si Rod. Tunggu heula waktuna anu alus pikeun urang. Ceuk kolot baheula tukang gelut mah nyiar heula pangarti samemeh tarung teh. Lamun tarung ayeuna aya dina kalemahan, ngarti ilaing kewen. Ceuk Abah Jamil nutup caritaanana bari terus asup deui ka anggonna arek neruskeun sarena. Sanajan ti berang oge lamun teu kuat ku tunduh ngalewihan waktu penting, ibarat Bah Jamil bae harita sarena tibra malah kerekna sesegor kawas kerek buta bae atuh si kewen keheuleun terus manehna kaenggon guheur deui milu sare. Ka si Rod mah teu ingeteun da kapungkas ku guruna teu meunang ganggu deui lantaran bisi bahaya. Atuh waktu harita teh Nyi Epon sareng Jang si Rod leumpangna ngarasa jongjon bari saja jalan ngobrol nyaritakeun lalakonna bari henteu boleh imut tandana nu suka bunga. Kang si Rod, ari Kang Kamin kunaon teu pupuguh batu marurung leres seueur angen kitu? Tiasa janten seueur angen oge Nyai.
namung sanes seuleangan kulantaran katiisan tapi seuleangan kulantaran kapanasan. Jawab Jang Sirod bari mesem lucu ngadengekeun bojona. Kapanasan kunaon Kang? Di jero imah apan? Kapanasan ku urang anu salawasna silih asih, anu pandangan manehna mah hayang lain akang nu kitu teh, tapi manehna ari jol-jol urang babarengan datang kadinya. Atuh pantes bae lamun disebutkeun mah panas tehnya, padahal maksud urang mah lain kitu. Ih, kurupi-rupi pisannya Kang Sirod ari jalmi sakitu terangen teh yan abdi henteu suka. Ih, tetep bae kagageringan. Nah hanya Kang, bet kitu ari jalmi mah kumaha eta teh pikiranana? Eta teh akibat manehna sombong jeung ujub. Margi manehna terangen bapana teh dipikolot ku sararea. Kadua waktu ieu mah apan lamun kawin teh kumaha kolot lain kumaha urang. Nu matak geus ujub bae yen nyai teh bakal kapiboga ku manehna lain ku akang. Tapi eta cita-cita manehna teh gagal kabehanana oge lantaran sanajan dina umumna kawin teh kumaha kolot ngan urang geus sabeungkeutan yen kawin teh kumaha kolot jeung kumaha urang duaan. Tah ayeuna buktina urang duaan kuat anu boga hadasna atuh kapaksa geuning kolotna oge nya tujuan. Tah dasar ieu pisan nyai anu akhirna mah urang laksana kauntun tipung katambang beas akang nyandingkeun nu geulis. Lamun sare aya digadengeun akang, lamun ulin nya akang anu ngiringkeun. Nikmat karasana ku akang teh nyiepon saumur hirup kakara akang ngarasa kanikmatan anu sapertos ayeuna. Kang Sirod, ari abdi teh geulis Kang, ceuk nyiepon ngarasa hayang sidik naon sababna salakina tepi kapoho kana jiwana keur ngahontal cita-citana. Nyai, moal samata-mata ku akang jeung ku Jang Kamin diparebutkeun, lamun teu geulis mah malah geulis ka ati-atina. Jawab Sirod bari netep kanu lempang gigireunana. Kumaha pang Kang Sirod tiasa nyebatkeun geulis ka ati-atina? Deudeuh teuing Nyai, pang akang tiasa nyebat kitu teh margi ka Bandungan ku diri akang sorangan lantaran Nyai suka ka akang. Tepi ka poho dipibahayaeun diri sorangan Nyai wani, malah tiasa disebutkeun wani pisan. Margi sakitu keur peuting jempling kalawan sasoranganan geus wantu nuturkeun engkang sarta tos ngajait engkang tina bahaya anu bakal misahkeun jiwa jeung raga. Engkang teu maot lantaran katulungan ku Nyai. Engkang teu bungkang pinuh ku cai lantaran Nyai sababna. Tah eta Nyai kagelisan hate teh lamun dina kecapna suka, dina buktina oge kitu deui. Kajian paeh patunjang-tunjang sigana teh tibatan kasukaan urang aya nu ngaganggu. Kahartos nyiepon, jawab Sirod malik nanya. Kantanan bae kahartos mah Kang Sirod, namung abdi oge kapaksa ayeuna bade nyebatkeun yen engkang kasep. Kumaha pang Nyai nyebatkeun yen akang kasep? Margi abdi tepi kawantun ngorbankeun nyawa teh ngambelaan anu kasep, malah kasep ka hate-hatena, ceuk nyiepon bari imut. Aduh, aya deui bae tah babasaan teh Nyai. Naon ari kasep ka hate-hatena teh? Margi akang nyarioskeun suka ka abdi, dibelaan sababaraha kali bade ngorbankeun jiwa, tapi tetep bae keukeuh peteukeuh mikarepna ka abdi, sanaos diancam sakumaha hebatna oge. Anu akhirna sanes akang anu maot teh, tapi musuh anu saepun jalana kanggo nandasa. Kang Sirod, kedah kumaha ari bakti kanu jadi salaki teh? Ceuk nyiepon nutup caritaanana bari neuteub ka Jang Sirod. Nyai, ari bakti ka salaki mah anu tetep satia kana jangjina, ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan, ulah pindah pilempangan, kumaula teh sing sarua lahir batina. Dina lahirna kudu ngabdi ka salaki, boh siang sinareng wengi ulah bengkok sembah ngijing sila ka salaki. Atuh dina batina urang ulah salah nyembah, anu wajib disembah mah anging Gusti mah nu maha suci, nu hak dihormat dikawulaan nyaeta indung jeung bapa, anu kudu dipusti-pusti nyaeta salaki Nyai sareng dirina pribadi. Tah kitu Nyai, ceuk emutan akang mah.
lamun bakti ka salaki ku cara kitu sigana mah urang bakal manggih kebagjaan lahir jeung batin. Jawab si Rod bari luak liuk ngenca ngatuhu. Nuhun Kang Sirod, abdi atos dipasihan katerangan sangkan tiasa babakti ka salaki. Ngemplong ayeuna mah Kang, hate abdi teh si horeng leres geuning diemut-emut mahnya. Margi tetela ayeuna mah Kang, anu wajib disembah teh anging Allah lantaran anu kagungan bumi jeung langit sareng saeusina kabeh. Leres deui Kang, kedah ngahormat jeung ngawula teh ka indung bapa. Margi indung anu geus ngandung bapa anu jadi lantaran atuh wajib dihormatna jeung sumujudna, atawa ngawula teh hareutina sumujud ka indung bapa. Nanging ari ka salaki mah kedah ngawulaannya Kang Sirod, hartosna kedah ngaping ngajaring siang jeung wengi, bilih kirang tuangna, bilih terawas kulemna, sareng bilih galingging panas tiris. Margi salaki teh bibit kanggo ngarundaikeun turunan urangnya. Atuh tetela pisan Kang, kedah alus urus, kedah hade ome ka salaki teh ku jalan satia kana janji. Cek Akang teh mah nyaeta satia kumawulana, satuhu sumujudna, tigin dina ngapingna, tetep lempeng kumawula ka salaki. Tah kitu pangintanya Kang Sirod, kewajiban abdi teh disagigireun kedah amal ka papada kaula, kedah ibadah ka Gusti Allah. Ceuk Nyi Epon bari netepok neruskeun omonganana. Dupi Akang kunaon wak liuk bae. Duju ngemut Akang teh Nyai, kamana ayeuna anu dijugjug. Nah urang karorompok Akang anu geus kosong atawa ka bumi Nyai. Jawab si Rod bari ngarandag. Kieu emutan abdi mah Kang, kitu oge upami disaluyuan ku Akang. Ayeuna mah urang wangsul bae heula karorompok abdi, da sami keneh rorompok Akang. Tidinya teras ngawartosan kapun bapa. Abdi teh hayang ulin ka kota Kang, wartosna mah rame cenah. Sok seueur jalmi sareng seueur tongtonan. Ti urang mah tara aya anu ka kota Nyai, margi wangsulna sok dipegat jurig. Nu mawi teu aya nu terangeun kana tongtonan di kota teh da asa jauh, sareng Akang oge teu acan pernah kawetan. Ah, ulah dugi ka wengi atuh Kang, pasosonteun bae bada asar kedah tos aya di lembur. Ceuk Nyi Epon hayangeun pisan ider-ideran teh sigana mah. Lantarannya kabojo kahayangna Nyi Epon teh ku si Rod digugu bae, malah harita bebeja ka indung bapa Nyi Epon yen rek ulin ka kota. Hayang terang sabenerna jeung hayangeun nyaho pisan lebah mana alun-alun jeung lebah mana ayana tempat Kangjeng Bupati. Indung bapana Nyi Epon harita teh ngawidian ngan teu meunang balik sore sebab bisi kumaonam kitu ceuk pikiranana. Malah mah jang si Rod oge keukeuh kudu mawa bedog lantaran keur jaga awak. Bisi kurampog dipegat aya keur cekel-cekeleun atuh jang si Rod ngagugu eta bedog teh dibawa, tapi barang geus di jalan eta bedog teh ditunda dilelepkeun sisi sawah. Kira-kira ayeuna mah pelebah sakola andir. Geus kitu kersana Gusti waktu jang si Rod jeung Nyi Epon ukur mapai-mapai kota harita teh pas sore gerar deui hujan ngagebret. Cacakan hujan kakara henteu raat ngayeur bae atuh nu di lembur bingung. Bapa Dasuki teu tentrem hariwangeun ku anakna. Anu sakitu geus burit masih encan datang keneh. Gancang bae pada Suki harita teh menta bantu sangkan Abah Jamil nulung kersa mapagkeun anakna nu harita keur ka kota. Tapi henteu embol-embol sakitu geus reup-reupan ku Abah Jamil ditanggal cenah arek dipapagkeun. Atuh pada Suki atoh jeung nyebutkeun nuhun. Padahal Abah Jamil mah barang ngadenge jang si Rod balikna teh kaputingan manehna atoheun pisan sarta rei timbul dengkina. Jurig-jurig nu dipuhit ku manehna rek disambat sangkan megat jang si Rod jeung megatan ka Nyi Epon. Sugan ku jalan kitu mah si Rod bisa manggih bahya atuh harita keneh ge Abah Jamil geus ngulinting dialanteurkeun ku muridna. Eta kampung mata keung sepi jempling rehe comrek katambah tas hujan gede atuh moal salah deui lamun jadi geuman teh. Katambah aya nu ngemat jurig-jurigna sina bijil setan-setan sina mijah ku polahna Abah Jamil.
atun teu matak heran lamun kaayaan anak karasa mani geueuman. Jang Sirod sareng Nyi Epon harita karek datang teu wanian kalembur pangpang na Nyi Epon bae ngadak-ngadak bet borangan sakitu Sirod sayagi bedogna anu ditunda kumanehna geus dicokot tapi Nyi Epon mah keukeuh tibatan asup kalembur kajeun rek sare di jalan. Nyai teu pantes urang caricing di dieu mah hayu urang asup bae Nyai da kalembur urang sorangan ceuk Jang Sirod bari neuteup ka bojona. Kang Sirod sieun abdi teh Kang, aduh. Wah, teu aya nanaon Nyai, geura tetegkeun bae hate urang teh. Lamun urang geus teteg sarta urang ingat yen sadayana oge makhluk Allah. Kasieun teh leleungitan, hayu urang ka lembur Nyai. Apan ieu lembur urang? Sing hawatos bae atuh ka Ibu Rama. Tada teuing ngarep-ngarepna. Hayu Nyai, urang ka lembur, ceuk Jang Sirod bari terus nungtun Nyi Epon mapai-mapai jalan satapak asup ka lembur. Keur jongjon manehna lempang brai aya nu bencenong ngajentul hareupeunana mun teu salah dedeleuan. Gedena sakurung ranggap, matana sakurilingna tinggaliler ting kariceup atuh Nyi Epon ngarajuk bari gero ngagorowok. Kang Sirod, jurig, jarian, ceuk Nyi Epon bari gancang lumpat balik deui rek ka jalan. Lantaran Nyi Epon lumpat atuh Jang Sirod kapaksa nuturkeun deui bojona bari lempang luak liuk sieun ku anu bencenong. Barang geus tepi ka jalan kasampak Nyi Epon ceurik atuh Jang Sirod watireun gancang bae di upahan. Deudeuh teuing Nyi Epon. Hirup ulah kitu teuing sieun ku makhluk nu sejen. Padahal itu cantang tu ngaguna sika ka urang sabab urang teu deleka. Piraku arek dileg-leg. Ayeuna mah hayu bae cobaan sakali deui ceuk Jang Sirod bari ngusapan deungeun Nyi Epon. Kang Sirod, abdi teh sieun Kang, jawab Nyi Epon cepanona mari rembay sarta pok neruskeun deui omonganana. Urang mapai sawah bae atuh Kang Sirod. Nyai, pikeun jurig mah masing urang mapai sawah oge moal susaheun, malah bisa leuwih bahaya pikeun urang. Sabab lamun urang teu kuat ku sieun, pek lumpat bisa jadi urang tilelep katambah sawah di urang mah loba embalna. Kamana atuh jalanna Kang Sirod? Jalan ka dieu mah sieun abdi teh Kang. Encan lamun dipegat ku dua jurig cenah anu sok deleka teh. Encan ngaliwatan loa. Aduh, sieun abdi mah Kang Sirod. Nyai, lamun sieun jalan deui mah urang ti belah wetan bae atuh nya. Margi jalan eta mah lega titincakeunana aya kana sadeupana. Anu kenca katuhuanana loba abi haur teh Kang Sirod. Nya eta keun ti belah kaler engke urang nobros ka kuburan. Mangga atuh Kang Sirod, ceuk Nyi Epon bari terus laleumpang deui sarta silih cekel leungeun ari leungeun nu katuhu dipake ngajingjing bedog. Sajeroning laleumpang teh mapai-mapai eta jalan nu kenca jeung katuhuna. Pinuh tangkal awi hawor, Nyi Epon teu kawer maju sabab saban ngalengkah teh eta awi ting garebreg kawas nu digebregeun. Tapi Nyi Epon teu lumpat lantaran leungeun manehna dicekelan ku Jang Sirod ngan ukur pupuringisan, hampir teu bisa ngalengkah. Keur kitu teu kanyahoan belagadeg aya jaksa gedena kabina-bina ngagerem arek ngarekeb ramona mani ranggoas sungutna cacalawakan serta huntuna ranggeteng katambah huluna dugol atuh ari ngagerem teh lengkerak Nyi Epon rubuh teu inget di bumi alam tina bakat ning ku sieun jeung kasimak ku sorana atuh ku Sirod disangke. Oh eta jaksa ngagerem deui bari ngacegat teh arek ngarakab ka Sirod. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.